Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan urang teraskeun kumaha hanca garapan anu katuna dina dinten kamari. Kukituna kaparayun sadayana deurah. Dulur barani hiji mangsa tipeuting keur meujeuhna jemplang-jempling. Lain jempling pedah geus ngagayuh ka janari. Dina harti eusi bumi keur diayun aming dipepende di alam pangimpian. Ngan ieu mah jempling sotengan ukur di lolowek wapaguron hungkul. Sanajan harita kasebut tacan sakumaha peutingna. Tapi kaayaanana geus rehe comrek lir nu taya eusian. Sok padahal harita teh aya keneh nu keur carindeluk di luar. Nu taya lian ti sijiran jeung sabaturna. Keur ngarariung hanapeun tangkal caringin. No atuh. Barang keur kitu teu kanyahoan di luareun pager pakarangan aya anu cungleng ka jero laluncatan. Nu taya lian ti Pawahidi, Pajaya, si Karun, si Anta jeung si Odeng. Puguh we nu ngariung teh lain diting korejatna sarta sameme maranehanna bisa naon-naon. Si Karun, si Anta jeung si Odeng geus nyampe ka hareupeunana bari ting balesur nyamberkeun peureup-peureupna. Si Karun. Si Jiran ngagero reuwas barang mireung si Karun nu keur nyeprutkeun peureub ka manehanana. Memang deuk ngalawan sia teh. Paling-paling dijaga deuleu sia. Ayo, keur minta tulung ka si Jaka Santang. Alah, aing ge masih kena sanggup lu. Mepre kuruh sia mah. Si Jiran bari ngagentak loncat ka gigi nepikeun nyingkahan panarajangna si Karun nu meh ngadagor kana sirahna. Bareng jeung eta gilek si Karun malik sarta langsung nyusul tepus nyamberkeun peureupna nu keukeuh deuk ngabentur hulu. Tapi si Jiran teu gugup sakilat. Si Jiran ngagunakeun gerakan jogo anjing. Dampal leungeuna ngahanca bincurangna. Si Karun ngagero bari rikat ngajorelat ka belah kenca. Sarta kanyerina masa eutik oge teh dirasa. Hiup panajongna dek ngahanca ka kemplong. Tapi si Jiran ngagentak malik bari masih keneh tetep dina pasangan jogo anjingna. Ngabarengan ngaheatna dampal leungeun deuk dipake deui ngabajeg bincurang. Tapi si Karun cukup ringeus. Sakilat manehna loncat ka luhur bareng jeung ngeplosna paneungeul si Jiran. Dampal suku si Karun ngajedak kana sirah si Jiran. Atuh si Jiran ngagerung bari sirana kontan ti kusruk. Corelat dampal suku si Karun deuk mino deui. Lantaran disangkana malawana teh geus moal aya di hojahna. Tapi kalawan teh disangka-sangka. Si Jiran sanajan bener-bener karasa sirana nyanyautan. Manehna ngagentak malik meh bareng jeung nyampeukna dampal suku si Karun. Atuh teh antara pore karawak dicerek. Langsung ditotogkeun anu teu merapna ka si Karun kapaksa kudu ngajurah roh. Sabot kitu jeung ikhlas mana ngoceak mana horeng manehna keur digoyong ku Pajaya jeung ku Pawahidi. Sedengkeun Mursiah oge pipilun
ngagugu nyembukna diparaksa dek dibawa keluar ti jero imah. Kenoli sakitu dengekan terus bae digusur diregeyeng ku tiluan. Si Sarbon nu harita keur patutunggalan jeung si Odeng barang mireungeuh lasmana sasat diparaksa ku tiluan. Cul bae mana ninggalkeun lawana sarta berengbeng bae lompat mulu ka imahna. Nu maksud bebeja ka banda. Pugu we barang banda ngadenge kitu-kitu teh pupulina si Sarbon teh geus teu kudu mikir deui 2 kali. Sarabat bae mana lompat mulu ka tempat kejadian. Ari breh teh bener we. Lasmana keur digenyang ku tiluan. Sing emut Pajaya. Kapan eta teh sami keneh putra Pajaya nu ku anjeun? Nah bade di sana ka mana yeuh? Banda bari nyeureudeg. Kumaha? Kang Denge teh nyebut papa ka aing. Ditampiling sia ku aing. Mana dilus jaga santang? Andelan sia teh ah. Pajaya nyeureudeg ka banda bari karawek nyerek kana pubeuteanana. Angga abdi we. Ka abdi mah masing bade dikumahakeun oge. Pajaya, abdi pasa abdi dong. Mung ulah kanyelas. Banda teu sirikna lungas leungis. Pasti deuleu sia teh ku aing bakal dipodaran. Rasakeun ieu dampaleungeun aing. Heh. Itu nanti bari jebret banda ditampiling satakerna. Mangga abdi mah Pajaya pasrah. Mung nyilas munggi ulah dikakaya kitu. Mugi sing emut kapan eta teh putrana Pak Guru. Sami keneh sareng putrana Pajaya. Ngetan nu mataku aing dek digebuk oge lantaran sarua keneh anak aing ieu teh. Dek disiksa dek dikukumaha oge kumaha aing geuleuh. Pajaya bari ngaheatkeun dampaleungeun jebet atuh banda teh ditampilingan. Sanajan nempikeun ka ngarampoyegna beungeutna. Garempeng atuh cipanona nempikeun ka ngucur. Tapi banda saeutik oge teu nyebutkeun aduh. Kang Banda. Aduh, ulah cicingeun atuh Kang. Lasmana nu memangna harita nyaksian. Puguh we lain deui ancurna hate. Komo muni teh nan pok-pokan banda nu sakitu ngebrehkeun ka nyaah ka manehanana. Pokna oge geuning sanajan dikukumaha oge. Sadrah sok asal diri manehna ulah dikakaya. Ieu sababna nu matak maneh nempikeun ka ngagorowok ka banda. Maksudna mah supaya ngalawan. Disiksa teh ulah nempikeun ka Sadrah sumerah teu aya oja. Allah, daran bae ka dieu, jang dieu. Kumaha jelema kitu mah, tanu kieu murid minta dieu. Pak Wahidi bari nyarenteng deuk nampiling, tapi sakali ieu mah bana teh cicingeun, teu ngalawan sote dume ku Pajaya nu dianggapna guruna pribadi. Ari ku Pak Wahidi mah ngaranna oge, lain-lainna deui. Ongkoh meureun lantaran ngadenge gorowokna lasmanah tadi. Matak barang Pak Wahidi ngahalag dek nampiling banda rikat narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar pros. Dampaleungeun Pak Wahidi teh ukur ngahiuk hareupeunana. Antap Farah dihabek bae kumana dihancak ku teunggelan kepang ngabarengan ngangserodna deui suku katuhuna ka hareup. Ngabarengan nyebrutna leungeun kenca deuk ngahancak. Atuh teh antap Farah dijol-jol cekuk bae peureub kencana banda teh nyayang kana carehamna Pak Wahidi. Ngalawan saja Pak Wahidi bari kituna teh ngangkentak puguh ngarasa katipu ata-ata teh antap Farah dengan sebrut manehna ngadiuskeun panonyokna. Banda ngagentak jingkrak. Dulur barani tapi gerakan banda ieu teh leuwih ti heula geus kateguh. Puguh ge sanajan kalah kumaha Pak Wahidi teh lain pitandingeunana banda. Ongko di geus loba pangalamanana nu matak barang banda ngajorelat oge. Pak Wahidi geus miheulaan luncat kana lolongkrang nu bakal ditincak ku banda. Sedeng peureupna geus ngahiuk ngabarengan gorowokna. Modal siapa yo? Banda rikat ngarempodkeun badana bari maksudna mah deuk luncat ka tukang. Orok aya suku Pak Wahidi sama sakali teu katiten gerakanana. Sakali nyabetkeun oge badan banda teh ngadadak olehan. Gebut bae ti bebeut bari dibarengan ku nya kakak sora Pak Wahidi. Gurinyal banda hudang. Hatena lain di ngalenyapna barang mireungeuh dampal suku Pak Wahidi nyusul tepus. Deuk ngajejek kana beungeut. Ngan hadena banda kaburu keneh ngagentak ngawangun gerakan jogo anjing. Ngabarengan gerakan leungeun katuhuna ngagunakeun teungeulan kepang anu teu salah deui mapag mumuncanganana Pak Wahidi. Duh, gerakan dampal suku Pak Wahidi beunang digagalkeun.
Senajan teu matak ngalumpuhkeun, tapi Pak Wahidi ngajarete badi ngejat ka tukang. Sempetan hadepikeun banda, kentak manehna ngajarek-jek nangtung. Udan aya kene kocanya. Pak Wahidi kalaka ngahaha, merong ka banda. Hireung ge, dikidak-kidak teuing mah. Ngegel Wahidi. Banda na malang bari si Panon tetep ngucur balas tadi tampilingan ku Pajaya anu teu keur ngalawan sote lain teu wani. Ngan ras mikirkeun kaayaan ana Lasmanah nu keur digarenyang kalawan kasarna. Baling-baling ge modal dulu. Pak Wahidi bari nyebrutkeun pereupna. Hai hirup kumaha nu ngayuga Wahidi. Lain ditangtukeun ku Anika. Banda bari dikacingkrat nyingkahan panimpug. Ret manehna ka Lasmanah nu keur dipaksa direrenyang ku Pajaya jeung ku Mursia. Digusur dek dibawa keluar ti pakarangan. Dibawa ka mana? Ya. Nonton nikah udah jelas mah. Banda untuk nama nafsu oge ka Pajaya lantaran pamikirna sanajan ngelehan maneh oge tetep kaya paedahna. Begituna curhat manehna runcat muruk ka Pajaya. Bari langsung ngadiuskeun beureupna. Pantang loba pamolas ya bada. Pajaya bari ngagentak malik ngaculkeun heula Lasmanah. Kilek manehna nyerong ngatuhu ngabarengan gerakan leungeun katuhuna deuk ngababuk pigeulang. Tapi Banda rikat narik deui leungeunna bari jeung ngagilek nyerong nuturkeun posisi Pajaya sedengkeun peureup kencana ngadius deuk ngadagor cukang iru. Rokaya kalah kumaha oge ke Pajaya teh tingkat pangabisana jauh disaluhureun Banda. Kukituna kalawan tapisna keur manehna ngagerakeun leungeun katuhuna dipake nakis ngabarengan ngajarlah tadampal suku katuhu. Anu tumurapna ka Banda sakaligus ngageblag ka tukang bari ngagerung nahan ka nyeri di dua tempat. Beteungna asa tobros sarta carehamna asa bengo didagor ku peureup kencana Pajaya. Cek aing oge montong loba pamolah bana. Wah napi geus ya. Murid murtad. Pajaya ngagakak bari nyeureudeg-deg ngahanca di Banda anu keur ngabebengkang. Lasmanah nu hari tangan ukur dicecekelan ku Mursia ngagentak manehna mata hayang lesot. Leungeunna dikajetkeun bari dibarengan ku teungeulan leungeun kencana kana pigelang leungeun Mursia. Aduh sia. Mursia ngagero bari ngerepeng tapi ngagentak manehna ngaronjang deuk nyerek di leungeun. Orokaya Lasmanah rikat ngagilek nyerong ngatuhu ngabarengan gerakna leungeun katuhu dipake nungkup pigelang Mursia. Bari langsung dicarak satakerna deuk dicentok. Salontod Mursia deuk dikusruk. Hiuk teungeulan kepang Lasmanah nu diwangun ku leungeun kencana ngajojo putuk nibas satakerna. Aduh, sobat. Tulung Kang Jaya tolong. Mursia ngoceak minta tulung ka Pajaya ngabarengan badanna nu ngadebut nangkuban. Mantong kokocekan segadag. Lasmanah nyorowok. Lain deui nafsuna ka Mursia keur mah ngarasa cua kulaku lampahna. Katurug-turug deui tadi make jeung ngajamak kana buuk sagarupa. Ku kituna geus teu kudu ngalobakeun dimikir corelat manehna luncat sarta langsung ngajejekeun dampal sukuna kana sirah Mursia. Anu harita Mursia teh keur ngajurung kunung deuk udang atuh kapaksa daek teu daek tarangna kudu bantrok deui jeung taneuh garing anu garintul pinuh ku batu. Puguh we tumurapna ka Pajaya lain di ngaranjugna barang ngadeng koceakna Mursia sabek-bekkeun manehna teh harita deuk ngahanca di Banda. Nu masih keneh ngabebengkang. Ku kituna kapaksa manehna ngaregog diserang ngaliuk heula ka palebah Mursia. Nya puguh we pikeun Banda mah mangrupa hiji kauntungan nu lain leutik-leutik ngagentak manehna gurinya sarta langsung ngababadkeun teungeulanna kana dampal leungeunna kana bincurangna Pajaya. Ada jedak ali kaleong kebut bae Pajaya teh namru. Sedengkeun Banda ngagentak ngajerek-jerek nangtung. Aduh, kurang ajar sia ngalawan sia teh gaing di podarannya nya sia teh. Pajaya nyorejat hudang harita teh. Sakilat ngareret ka Pak Wahidi geus ngajorelat deuk nyamber Lasmanah. Ku kituna tius bae manehna nyebrutkeun peureupna ka Banda bari dibarengan ku amarah nu muntab-muntab. Boga rasa diunghak dicamplaku sahandapeun. Da puguh di lain-lain ge Banda teh beunang disebutkeun murid manehanan. Tapi Banda nu ayeuna mah geus nekat sejang ngalawan ancur-ancuran. Manehna ngagentak ngageserkeun kuda-kudana ka gigir belah kenca bareng jeung ngeposna panimpug Pajaya.
Serok banda ngasupkeun suku katuhuna ka hareup ngabarengan gerakna leungeun katuhu nu geus ditilepkeun ngawangun siku sarta teu emis deui. Jrot. Nyatok sareham. Aya oge tumrapna ka Pajaya nembikeun ka ngagerung bari sirahna ngalengak ka tukang. Sabot kitu gilak bana malik nyarong atuhu bari jeung ngaheakeun leungeun kenca mangrupa teungeulan nu kacida cepetna nu ngacedak kana punuk. Sedengkeun peureub katuhuna sakilat mata dihanap cuk. Salah dinotong hulu angen nu tumrapna ka Pajaya ka pasah sajongjonan panonna teh molotot bari teu nenjo. Diketig punuk bari jeung ditotog hulu angen anu datangna babarengan. Geus teu kudu dicaturkeun di kumaha nyerina. Panon asa ngagejlok sarta jajantung asa coplok nu antukna kapaksa Pajaya teh ngadupluk nyuuh ngambekanana seuseut bari jeung tetenjoan kararoneng. Ret bana kalas mana? Gawena keur luncatan nyingkahan penerajang Pawahidi anu dibantu ku Mursiah. Tadi teh waktu Pawahidi nyampeuk dek newak peupeuteuyan Lasmanah rikat ngejat. Bari ngababukeun teungeulanana kana pigeulang. Tapi Pawahidi ngagentak ngaronjang. Pamikina pirakaning oge awewe moal sabaraha ieu wajahna sarta tanagana. Oroka ya Lasmanah likat ngelebat ka gigireunana bari ngadagorkeun peureupna. Kana iga burungna sanajan bener peureupna teu sagede peureuk lalaki. Tapi tanagana mah moal sabedas tanaga lalaki. Tapi da pugu goreng-goreng oge geus nampa panggembleng tinu jadi bapa atuh teu burung we. Tumrapna ka Pawahidi matak ngimulkeun seueul kana handap. Sarta kakara oge manehna robah kuda-kuda nyerong bari ngaronjangkeun di leungeunna. Lasmanah geus ngolebat manten bari ngipratkeun dampal leungeunna kana beungeut. Anu antukna Pawahidi teh jadi nafsu nya-nya atuh. Lantaran tetela Lasmanah teh hesena keur ditewakna. Malah bari jeung terus-terusan ngebrekeun hojah teu beda ti nu nangtang perang. Nu matak geus kitu mah sabrut bae Pawahidi males narajang. Orokaya Lasmanah teh bener-bener lingas. Manehna terus-terusan luncatan lantaran ari kudu diadenan mah geus tangtu manehna teh moal bisa nanding. Bondong, luncat deui sia. Wede, ngandong ngaganggu nyelas ya. Wede. Pandang larobok bari sakilat nganjolat kalabah Pawahidi dius peureupna nyabut tina kasepotan lain takis-takiskeun. Aya geuneh hocahna ieu cacing galung ge euy. Pawahidi ngahehe bari ngagentak ngagilek sarta ngahadangkeun leungeun kencana. Tuh. Peureub bana gagal gerakanana. Hiu peureub katuh Pawahidi nyabrut ka hareup. Tapi bana teh kurang-kurang ringeusna dulur. Sakilat manehna ngagunakeun leungeun kencanan dipake ngagiwarkeun panonyok nu deuk ngabentur cukang irung. Orokaya Pawahidi sakilat ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Bari musatkeun tanaga dina dua leungeunna. Sarta langsung dipake ngageblag badana. Tumrapna ka banda nu memang teu bisa nahan tanaga dorongan Pawahidi anu kacida rosana. Manehna kontan ti jengkang. Bareng jeung eta kalawan sakilat naker suku Pawahidi nu tadi ngangsrod ka hareup teh geus ngaheat dipake nyapu binjuran. Lantukna pikeun banda mah dulur geus teu bisa dinahan kasaimbangan badan. Harita keneh oge manehna ngagebut nang karak bengkang. Umayyuh sia make jeung hayang ngalawan ka ai heuh. Pawahidi ngahaha bari ngajengkatkeun dampal subuna deuk dipake ngajejak beungeut. Tapi Lasmanah teu cicingeun. Nyahueun yen bana diancam bahaya sakilat manehna nyamberkeun peureupna ti gigir belah katuhu. Tumrapna ka Wahidi kapaksa kudu ngagagalkeun panerajangna ka banda. Dampal suku nu geus dijengkatkeun teh kapaksa ditarik ka tukang ngabarengan gilek badan ka belah katuhu heat leungeun katuhuna metapikeun mewak pigeulang Lasmanah. Orokaya banda nu harita geus ngagurinya ngagentak manehna ngarontok suku katuhu Pawahidi. Sakali dicentok kontan badan Pawahidi ngoleam ka hareup nu saterus ngagadebut nang kuban sarta tarangna pisan nu pangheulana ngabeletuk kana danu. Sedengkeun banda ngagentak nyelegedeg deui nang tu. Anjing sia. Kel. Bener-bener sia teh kudu dipodaran heh. Pajaya anu harita geus udang deui sakilat nganjorelat bari nyamberekeun peureupna ka banda. Bahaya, ari bisa mah moal awal ku nyawa deh. Bandana malang bari ngejat nyingkahan panonyok
sebut manehna males narajangan diuskeun jurus ampuhna nu teu saeutik mata ngabahayakeunana. Dulur barani tekad geus gilig moal alang kumapalang. Kajenting hancur lebur jadi lebu jeung tinimbang teu bisa nulungan kalas manah anu harita jelas dek dibawa kabur ku Pajaya. Pokok deui kumaha ngadampratna engke jaka santang ka manehanana lamun nyatanya telas manah teu bisa disalametkeun. Begituna sanajan bener bana tingkat pangabisana aya di sahanapeun Pajaya. Tapi kulantaran dibarengan ku hate nu gembleng sarta ku tekad anu ngagugudug kajeun ancur tutumpuran. Tumorapna ka Pajaya nya teu udu mata kriweuh oge. Antukna nu galungan teh beuki lilaka-laka beuki hebat bae. Pakarangan teh mani geus ludug jujuk ku taneuh ratong taneuh mulek matak eungap ke kebulanana arasup kana liang irung-irungna. Maladug teu beda ti hasil. Kacaangan ku bulan anu renyem-renyem. Sedengkeun Lasmana kusatekah polah ngalawan ka Pawahidi. Lila-lila mah geus teu bisa naon-naon deui dulur. Keur mah awewe katurug-turug memang moal nepi ari kudu nandingan Pawahidi mah. Antukna Lasmana kapaksa serah bongkokan ngan ukur bisa babadug minangka hojahna teh. Tapi saeutik oge teu ngadatangkeun hasil, ongkoh dua leungeunna ditalikung ka tukang ditalian ku wawalun. Mireungeuh banda anu keur jojoh teh jeung Pajaya, Lasmana mangan ukur bisa nyurudutkeun Cipanon. Mantong ceples ya kuntilanak. Lancang sia make nyebutkeun galana ka aing ha. Komo sia mah leuwih-leuwih deuleu. Si santang dilayanan, si bandanya kitu keneh. Dituna teh Mursia bari kapot teh Mursia nampiling Lasmana. Bari kemes nu lain di kieuna. Pang-pangna mah tadi sirah manehan nampikeun ka dijejak atuh. Geus kitu tarangna menang hadiah lauk hayam. Aduh, paehan we bibi. Sareng tinimbang di kieu-kieu mah pasrah ridho bibi. Lasmana sorana pegat-pegat bari Cipanonna terus murubut ngabaseuhan beungeut. Nah, naon? Teu kudu dipentage pasti deuleu sia. Sia teh bakal dipodaran. Ceuk Mursia bari kaprot di Lasmana teh dicabok. Aduh, Kang Santang. Tingali ieu nasi belas deui ka kieuna. Alah sia, montong sasambat ka si Santang deuleu. Moal ge mantok deui ka dieu ari geus bentet mah. Tuh deleh, anggur masih bana sakedeung ieu ge manehna bakal kojor. Itu nanti bari jebet deui Lasmana teh ditampilin. Dulur barani disajian pihak nyaeta si Jiran nu keur patutunggalan jeung si Karun. Lila-lila mamanehna kadese oge lantaran tetela tingkat pangabisana si Karun teh aya di saluhureunana. Tu antukna si Jiran ngabebengkang bari boborot ngaluarkeun getih tina sungut jeung tina irungna. Atuh si Sarbo nu kalang ngalawanan si Odeng nuturkeun ngajungkel bari selang-seling. Geus puguh si Karbol maka titih bener-bener ku si Antana anu memang wawasena jauh aya di saluhureun manehanana. Antukna mah manehna oge ngajapapang bari teu inget di bumi alam. Bari jeung sungutna ngabudah ngaleikeun getih hirup. Nu karingan ukur bana, tapi ari lila-lila mah nya kitu teh abae manehna oge teu tahan. Puguh ge lain pitandingeunana atuh Pajaya mah. Nu antuk mah banda ngagedebut nang karak bengkang sarta kakarage ngagurinyal dek udang dampal suku Pajaya geus ngajedak manten kana gadon. Banda ngagerung bari badan ngageblak deui nang karak sebot getih tina sungutna muncrat. Kang Banda, Lasmana ngoceak barang mireungeuh kaayaan banda nu teu beda ti muning dipenci teh. Las, Kang Banda, apunten, jasa nulungan. Banda nu harita maksakeun dek udang golepak deui maneh nang karak sedang tina sungutna terus-terusan ngabarebeukeun getih hirup. Modar siabana ayeuna mah. Tuman deuleu manusia nu ngunghak camplak mah kudu dudut nyawana. Kira samat indung bapa siabana. Ayeuna oge sia pinasti disampurnakeun sia. Ngan gawe sia sorangan make wani ngabangkang sarta mapalang kana kahayang aing. Pajaya bari set-mesat bedogna. Kolebat bedogna dihembatkeun ngabarengan jeritna Lasmana sorana meuni les-lesan. Sedengkeun banda ngagentak peureum dewasa mireungeuh barasatna seuseukeuh bedog nu moal salah deui bakal ngagabres kana beuheung. Dulur barani tapi ngadadak corelat aya nu luncat ti luareun pager
anu aya di luar pakarangan sarta langsung ngablesat ka Palabah Jaya. Jeprot dampa sukuna ngaanjakana iga burung Pajaya anu harita sabak beukeun ngahancakeun bedogna. Teu kalobakeun dicode ka gebut bae Pajaya teh ti bebeut. Rag-ragna nyangigir sarta congo bedogna ngagabres kana taneuh. Eling Jaya, kalang sutuing galakuan teh. Nu anya datang teh nyorowok nu tayalian ti Pajenar. Puguh we tumurapna ka Pajaya lain di ngaranjugna sarta hatena ngadadak feot. Lantaran manehna geus yakin yen moal nanding lamun kudu patutunggalan jeung Pajenar mah. Kitu ngagentak balena ngoreja tudang. Siap ka jeung maneh loncat ka Palabah Pawahidi sarta maksudna medek terus mangpret bari sakalian ngajakan Pawahidi lantaran pamikir sanajan Pajenar dikerapuk oge can karuhan bisa dielehkeun. Atuh Pajenar mireungeuh Pajaya ngejateh teu morosel ieu lantaran nu perlu mah manehna kudu buru-buru ngulungan bana nu kaayaana geus sakitu nyalampangkeunana. Oroka Lasmana ngagero ka Pajenar, ku kitu ngagentak Pajenar malik breh teh bener we Lasmana keur digenyang ku Pawahidi jeung ku Mursi. Pajenar ngariuk kaget. Memang tadi nama kumanehna ge teu katiten yen Lasmana teh aya di dinya. Ngagentak maneh nyamperkeun tapi Pawahidi rikat ngahadang ka hareupeunana bari langsung nyebrutkeun peureupna nu dibarengan ku gorowokna. Bayang pipilun gorowok batu kinar. Memang bener. Urusan batur kumaha? Nah memang urusan kaula keneh ieu mah teh Wahidi. Pajenar bari rikat jingkrak. Teu perlu pipilun heula. Pawahidi bari rikat ngakilek kieu. Peureupna ngadius deui. Tapi Pajenar ngagentak nyingcet. Habek pigelang leungeunna Pawahidi teh diketing. Lumayan karasana nembikeun kasing sireumeun. Tapi kakarsa kitu mah teu matak ngajadikeun puga kana gerakanana. Harita keneh oge kilek Pawahidi nuturkeun posisi lawan ngabarengan gerakna leungeun kenca anu nyuruntul ka hareup. Tapi Pajenar rikat ngageserkeun kuda-kudana ka Palabah katuhu. Atuh dijiwarkeun ka kenca ku leungeun kencana. Bareng jeung eta kilek Pajenar nyerong ka katuhu ngabarengan gerakna leungeun katuhu ngagunakeun teungeulan kepang. Hiup tuh ngahanca punuk bareng jeung eta leungeun kenca Pajenar mata dihandap ngasupkeun sodokanana. Duk gemis deui ngahanca iga burung. Nupikeun Pawahidi mah jojo ngagerung bae bari badana ngagaleong sarta semu-semu doyong ka hareup. Tapi puguh ge manehanana teh kasebutkeun lain jalma ipis-ipis pangabisana atuh. Ku kituna kalawan sakilatna keur manehna geus bisa nyebrutkeun di peureupna kagigir nu maksudna deuk nobros beuteung. Anu tumrapna ka Pajenar kapaksa kudu ngarempod sakedeung bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Hiuk leungeun katuhuna dihembatkeun pikeun ngepang pigeulang. Tapi Pawahidi ngagentak ngajorelat ka hareup bari nyamperkeun dampal suku kencana ka gigir. Maksudna mah deuk nyabot suku Pajenar. Ngan bae kapaksa nyamos lantaran ku nu diarahna leuwih rikat nyingsetkeun sukuna. Pajaya nu harita Pajaya keur ngekeuweuk deui Lasmana barengan jeung Mursia. Meungpeung Pajenar ragot keneh jeung Pawahidi ngagentak manehna nyeret Lasmana dipaksa dibawa kaluar ti wawangunan paguron. Anu harita sungutna dibekem ku wawalun supaya ulah bisa jejeritan. Atuh batur-batur anu senen geus jungjlong laluncatan kaluareun pager. Komo si karun mah geus ditatari keneh ge lantaran barang breh oge mileungeuh Pajenar lain di ngarasa sieun anak. Sarta saurang ge taya nu ngabantuan keur mah kabeh oge percaya kana owasena Pawahidi. Katurug-turug dicaram ku Pajaya keun we cenah nu keur galungan mah ulah diganggu anggur urang mah ti heula urang mangpret. Atuh upamana bae Pawahidi teu kuateun ngayonan Pajenar aringan sorangan mah tangtu moal hese ngabelecetna. Pajenar barang mireungeuh Pajaya nyeret Lasmana maksud mah hayang nulungan. Orokaya Pawahidi teu pisan mere kasempetan. Sakilatna keur manehna nyampeuk bari nyameurekeun peureupna. Memang manehna teh geus ngarti kana maksudna Pajaya nu matak manehna sateka pola deuk nahan Pajenar sangkan Pajaya sabatuna bisa kaluar ti heula ti wawangunan paguron. Dulur barani Ku kituna dina narajangna teh geus teu make ugeran deui Pajenar terus-terusan dihujanan ku tonjokan sarta teungeulan-teungeulan nu matak mateni. Nu tumurapna ka Pajenar nya teu udu ngadatangkeun riweuh oge.
Tapi ngaran-ngaran jawara nu geus moyan sarta goreng-goreng oge manehna teh ngabogaan paguron. Nu hal ieu teh geus cukup jadi jaminan yen wawasena Pajenara teh lain lalawarakeun. Matak teu kudu heran mun sagala panarajangna Pawahidi teh geus bisa disieulkeun kalawan tapisna ker. Atuh dina malesna narajang ge teu kudu Pawahidi teu nempikeun ka gagalapakan. Sok padahal manehna teh beunang disebutkeun lain jago sakatiga, tapi sakali ieu mah dina nyang hareupan jurus-jurusna Pajenar ayeuna teu wudu tumrapna teh matak ngalenyap oge. Waktu pereup Pajenar ngadius deuk ngabentur hulu, Pawahidi sakilat ngarobah kuda-kudana ngabarengan robahna awak pikeun nyalametkeun diri tina timpugan anu jadi lawanna. Leungeun katuhuna ngaheat pikeun ngababuk jurus musuh, sedengkeun leungeun kencana nuturkeun ngabelesur deuk notog dada. Sarta ku ijiran mah lawanna teh sakali ieu mah moal bisa ngepeskeun panarajangna. Tapi Pajenar cukup kesit atuh dina ngimbangan kecepetan menjadi lawanna. Leungeun anu deuk ditimpuk teh ngadadak ngaleungit tina panenjona teu beda ti gerakan lauk di jero cai hese pisan ditewakna. Jorelat Pajenar jingkrak kakencaeun Pawahidi bari nyamberkeun jurusna anu tumurapna ka Pawahidi kapaksa kudu malikan deui nyatana badana saasal tadi. Leungeun kencana dipake naki sedengkeun leungeun katuhuna nyabrut deuk ditimpukeun kana dada lawan. Tapi sakali ieu mah Pajenar teu pisan ngejat, malah kalakangan srodkeun suku katuhuna ka hareup ngabarengan gerakna dua leungeun dipake nyuai leungeun kenca katuhu Pawahidi. Bareng jeung eta tur Pajenar saterus ditunyelekeun dipake ngabeset hulu angeun. Pawahidi ngagerung bari ngangangak. Sabot keur kitu hiuk dua leungeun Pajenar nu tadi mentas dipake nyuaikeun teh. Sakilat ngaheat ka hareup. Terus Aladi ngagencet sirana Pawahidi ku teunggelan kepang kana palebah puceulina pisan. Gobok. Pawahidi akhirna ngoceak bari badanna ngagebruk ka hareup. Nyungkruk kana taneuh teu beda ti begu nyungkur. Sugan teh geus moal aya hojahna deui anak gurinjal teh Pawahidi hudang sarta langsung ngagebruk kana suku Pajenar. Ngan hadena Pajenar cukup cingeus dulur. Tentak manehna ngajalul ka tukang. Mun teu kitu mah wah hanteu dituar ti handapna mah sukumaha tangguhna oge piraku teu runtuh. Garang keneh we ceh wajahna mah. Pajenar ngagerendeng bari mencrong kana jadi lawan. Nah pangrasa anjing kagaul aja geus megok kieu. Pawahidi bari ngagendak ngayorejat ngecelegedeg manehna nangtung sarta terus langsung ngawangun gerakan anelanana nu diciri wancian ramo-ramo leungeun kenca katuhuna nyarocos manco ka hareup. Gerakan Taji Malela. Pajenar ngagerentas ti jero hatena. Memang manehna geus cukup nganyahoankeun kumaha kahebatanana gerakan Taji Malela anu dipiboga ku Pawahidi. Awas nya. Pawahidi nyolowok bari dius badanna nyebrut tina kecepatan luar biasa. Pajenar likat ngagentak ngolebatkeun awakna ka gigir. Tapi Pawahidi gerikat malik bari tetep mancokeun ramo-ramona. Pajenar kapaksa ngolebat deui ka katuhueun lawan bari najonkeun dampal suku katuhuna deuk ngahanca kekemplok. Tapi sakilat Pawahidi malik bari ngabarengan dua leungeunna ngaronjang deuk newak dampal suku. Memang ieu pisan nu dipikahayang ku Pajenar oge. Santana nyajongkeun dampal sukuna sote ngan saukur mangrupa gerak tipu mancing maung di jero guha. Nya eta supaya ditewak. Lantaran kujaran ieu teh kalawan teu sadar nu jadi lawanna geus ngabuyarkeun gerakanana sorangan. Mengandung arti gerakan Taji Malela teh jadi leungit sifatna. Ku kitu napikeun Pajenar mah kalawan samemena pisan ngadiuskeun jurus panundung musuh nu dibarengan ku narik deui dampal suku katuhuna. Anu saterusna ditempatkeun di satukangeun suku kencana. Teu emus deui jurus panundung musuh teh ngahanca kana careham. Bareng jeung eta hiuk deui disusul ku peureub kencana. Ngahanca kana puhu ceuli. Pawahidi ngagerung deui bari sirahna ngalengak.
Tapi tetela dulur hebatna teh manehna teh terus kagedebut lantaran kalawan sakilatna keur geus bisa narik suku katuhuna ka tukang. Malah tambah mata kagetna sakicep manehna geus bisa ngawangun di gerakan Taji Malelana sarta langsung disamberkeun deuk ngagabres kana beuheung. Tapi Pajenar kacida cingeusna sagileuk manehna geus bisa nyalametkeun beuheungna. Leungeun katuhuna ngahayat dipake naki sedengkeun leungeun kencana nu geus diwangun teungeulan kepang geus teu bisa disingkahan deui ngagampleng kana iga burung. Anu tumurapna ka Pawahidi nepikeun ka ngagigeg teu beda tilang layangan kurang angin. Geus kitu mah teu miceun deui tempo hiuk jurus panundung musuh nu diwangun ku peureup kenca katuhu. Tinggal jerot datangna patutur-tutur ngahanca gado jeung palipisan nu tumurapna antukna kolea blak bae Pawahidi nangkarak bengkak. Tapi sanajan geus 2 kali pisan manehna ngagedebut ari kawanina masih keneh gembleng dulur. Oge daya tahana tetela tacan regrog sakilat manehna ngorejat hudang deui sarta langsung nyuruduk masih tetep ngawangun nyatana ngagunakeun gerakan Taji Malela. Anu pikeun Pajenar mah teu wudu ngarasa pusing oge lantaran lawana teh tetela kacida bandelna sedengkeun kaayaan hatena terus nyolok kalas manah nu geus kanyahoan dipaksa diseret ku Pajaya kaluar ti wawangunan paguron. Mikir kadinya ngagentak manehna ngawangun pasangan mau nglogay. Leungeun duanana manco dihareup mulu kukung nangku benu diiberan anu dibarengan ku sora ngagereng matak nyentarkeun hate. Nu tumurapna ka Pawahidi lain ngaranjugna tapi ari gerakanana mah terus nyambrut jebrot nembrak badan Pajenar. Lantaran ari sanyana mah gerakan Taji Malela teh ditahan ku 2 leungeunna Pajenar. Ku kituna ramo-ramona Pawahidi teh ngan ukur pusplos ka tempat kosong. Malah leuwih ti kitu mamalana nu kudu karandapan ku Pawahidi. Sajabana ti gerakanana geus bisa digagalkeun kalawan mutlak teh. Badan manehanana ngadadak ngajungjung ka luhur diangkat ku 2 leungeun Pajenar semu hampangeunna keur sarta teu antapora dengan kelawang wae Pawahidi teh dibalangkeun. Wayo. Pawahidi ngoceak bari badanna ngalayang di luhur. Kebut manehna nimba lemah. Teu beda tinangka asak anu ragrag. Sajongjongan mah manehna ngajah jere kawasna bae lelemutanana ngadadak ngabelasat mabur. Tapi teu ku ngesilila korejat manehna hudang ret ka Pajenar masih keneh ngajega ngawaskeun. Teu antapora dengan corelat plung manehna ngaluncatan pager pakarangan kreles kanu poe. Bangkiranan maka mabur Wahidi. Pacina ngagorowok bari ngagentak udag. Tapi tetela Pawahidi geus teu tembong kalangkang-kalangkangna aca. Anu pikeun Pajenar mah dulur lain deui ngarasa bingungna. Mabakuna mah ras inget ka Lasmana. Satadina sanajan bener Lasmana geus hasil dibawa kabur ku Pajaya, tapi ari bisa nyerek Pawahidi mah aya harepan bisa katulungan keneh. Ku kituna geus teu ngurus di kacape berengbeng Pajenar katonggo. Geus sidik eueuh seak Pajenar balik di kalebak. Tapi tetela Pawahidi teh teu kapanggih. Geus karuhan kitu mah gidig bae Pajenar mulu ka wangunan paguron. Ongko ngarasa melang di kabanda jeung sabaturna nu memang kudu buru-buru meunang pangrawat. Lantaran katempona tadi teh bangun nu kacida payahna. Tapi sajeroning leumpang teh hate mah keukeuh we nyolok ka Lasmana pinuh ti muru gareng. Sok sanajan bener Pajaya teh pamana tapi puguh geus kanyahoan kitu teh lajakna. Kanu jadi lanceuk pribadi geus kitu tinakanana komo kanu jadi alo kaponakanna mah geus teu mustahil upama Pajaya ngalakukeun tindakan anu lain-lain. Eueuh. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya. Ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.
Bye.